Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sareng Bapak Guru anu dipihormat sarta rerencangan anu dipikareus, puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo sagala limpah rahmat sarta hidayahna. Teu hilap shalawat sinareng salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kasempatan ieu abdi bade nerangkeun sakedik ngeunaan virus anu parantos dibahas pisan akhir-akhir ieu, nyaeta COVID-19. Virus corona munggaran kapendak di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2018. Ieu virus parantos janten pandemi di sakuliah dunya. Kaasup Indonesia nu kakeunaan dampakna. Virus corona nginfeksi sistem pernapasan manusia. Ieu virus sumebar gancang pisan, tur ngamangaruhan ekonomi nagara. Sapados ieu pandemi teu terus sumebar, pamarentah ngaluarkeun kawijakan kangge masyarakat supados linggih di bumi sareng ngalakonan sadaya padamelan di bumi, sarta diajar sareng sakola sacara daring. Pami kaluar bumi kedah nganggo masker, tong hilap wawasu panangan. Sakitu anu kapihatur, hapunten upami aya kalepatan, tong hilap jagi kasehatan. Mugia ieu virus tiasa saenggalna teu aya, sareng mugi kaayaan tiasa normal.